Lahirnya Prabu Kian Santang. Dina mangsa kerajaan Pajajaran kerjaya-jayana di bawah pemerintahan Prabu Siliwangi, lahirlah hiji putra anu bakal jadi tokoh penting dina sajarah Tatar Sunda. Anjeunna teh Kian Santang, putra Prabu Siliwangi jeung Nyai Subanglarang. Kasaktian Raden Kian Santang. Raden Kian Santang kaasup jalma anu cerdas sareng gancang diajar. Di saprak alik, anjeunna parantos dilatih pikeun ngapalkeun ilmu kadikjayaan. Bahkan dina yuswa nu masih keneh ngora. Raden Kian Santang parantos janten Panglima Agung di Pajajaran atanapi dalam Bogor kadua. Teu ngan saukur eta, Raden Kian Santang oge dipikawanoh boga kaistimewaan ti saprak lahir. Sapertos pinter maca Al-Qur'an, tiasa maca pikiran batur, sareng tiasa materawang. Papanggih sareng Ali bin Abi Thalib, salila hirup di karaton, Kian Santang sagala kacukupan, anging anjeunna karaos teu acan terang jati dirina. Anjeunna oge ngaraos bosen sabab teu aya hiji-hijina kasatria anu mampu ngalawan dirina. Kalawan manah nu ngresah, anjeunna nyuhunkeun ka Ramana supados milarian lawan anu tiasa nandinganana. Namun, sanajan seueur usaha anu dilakukeun, teu sareng oge ti maranehna anu sanggup masihan patunjuk anu nyugemakeun. Di tengah kebingungan, dumadakan muncul heul saurang aki-aki bijaksana anu ngawartosan yen jalma anu bisa tanding jeung anjeunna. Nyaeta Sayyidina Ali, anu cicing di tanah suci Mekah. Aki-aki eta ngawartosan yen pikeun nepungan Sayyidina Ali, anjeunna kudu nyumponan dua syarat. Kahiji, anjeunna kudu ngalaksanakeun puja sumedi di ujung kulon. Kadua, namina kudu diganti jadi galantrang setra anu hartina berat jeung bersih. Saenggeus ngalaksanakeun dua syarat eta, Kian Santang gancan melakukan perjalanan ke Arab pikeun tepang sareng Sayyidina Ali. Saenggeus nepi ka Mekah, anjeunna patepung sareng hiji jalma teresna ngeunaan ayana Sayyidina Ali. Jalma eta dek masihan informasi ngeunaan ayana Sayyidina Ali, asalkan Kian Santang dek nyandak tongkatna anu ditancapkeun di tanah. Teu disangka Kian Santang kesulitan pikeun nyambut tongkat eta nepi ka kaluar getih ti sakuliah awakna. Nalika nyobian ngalaksanakan tugas anu dianggap pisan gampang. Belakangan kanyahoan sosok anu nancepkeun tongkat eta nyaeta Sayyidina Ali. Saatos pendak sareng Sayyidina Ali, Kian Santang mutuskeun pikeun cicing di Mekah sareng diajar agama Islam. Rong tahun-tahun anjeunna ngadeukeutan rupa-rupa ilmu agama serta nguatkeun iman anjeunna. Saenggeus ngerasa cukup ngartos ajaran Islam, Kian Santang mutuskeun balik deui ka Pajajaran kalayan, tujuan nyebarkan agama Islam di lemah China. Satibana di Pajajaran, anjeunna nepungan Ramana sareng dulur-dulurna pikeun nyaritakan pangalaman salila umbara ka tanah Arab. Kian Santang teras ngajak Prabu Siliwangi pikeun ngagem Islam. Kitu oge rakyat Pajajaran, tapi ditolak. Sanajan ajakanna ditolak ku Prabu Siliwangi, Raden Kian Santang tetap nyebarkan agama Islam di pelosok Pasundan. Mimitina, anjeunna nyebarkan agama Islam di Limbangan, tuluy nepi ka Garut sareng basisir kaler pantai Jawa. Dina perjalanan Kian Santang ngarubah ngaran jadi Syekh Sunan Rahmat Suci, anjeunna oge ngangkat ka Galuh sareng hasil ngislamkeun Raja Galuh Pakuwon di Limbangan. Anu kasohor miboga ngaran Sunan Pancer, saenggeus hasil ngislamkeun ampir sakabeh priangan, Raden Kian Santang milih cicing di wewengkon Sabudeureun Garut. Di tempat eta, anjeunna nyebarkeun agama Islam sareng jadi guru syariat nepi ka akhir yuswana.